Pinten pisan pinten ke Bapak Rewe sekedap nyongkon kursi hawatus tukang gendang nyongkon di kursian. Tukang gendang tepi ka lesehan kiye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, resep menicarang. Urang teh lalajo Agustusan manggung kakara di Smackdown di jero di kandangan kieu euy. Urang teh kabodor ngadu hayam gitu. Tapi teh naon, nu penting kreativitas anak muda di Cikoneng kieu sadayana sararaya. Tepuk tangan kanggo anak muda di dieu sadayana. Jang biasa lalajo natong bari nyonyok hanyut atuh. Lalajo urang kieu mane mah. Bolong. Nepangkeun Bapak Rete aya Bapak Rete. Bapak Rete, Bapak Rewe mohon punten Nabi bahasa Sundana kirang lancar Ibu, ente naon-naonnya. Ente naon-naon. Pakai bahasa Sunda we da orang Cikoneng Bojong Soang. Di dieu nepangkeun Abi Aldo Tagor. Kebetulan bapak saya orang Batak, ibu saya orang Bogor, Pak. Jadi saya ini masih keturunan Batagor. Batak Bogor. Miknya ingin diletakkan. Letakan senjata maksudnya. Atur nun pisan ka orang Bojong Koneng Cikoneng. Alhamdulillah tadi ninggal panitia sadayana menikah rompak. Kumaha daramdam sadayana? Daramdam. Ini budak bule saya huntunam hareup. Supri cagir. Dandan boleh metal tapi iman tetap tebal. Budak zaman ayeuna ye. Turun mangga ibu-ibu kaparayun sadayana. Kaliresan alhamdulillah si Abang sareng Sandi engke aya dangdut oge. Ge insyaallah bakal aya Raffi Ahmad sumping ka ieu. Alhamdulillah tepuk tangan kanggo Bapak RW sareng penduduk di dieu sadayana. Hebat ieu. Dandanan boleh metal tapi iman tetap tebal. Celana lepis boleh tipis tapi keyakinan berlapis-lapis. Tah ieu karang taruna orang dieu sadayana edan pisan euy. Nuhun kanu keprok, anu teu keprok kelekna sing dekok. Hoyong Raffi Ahmad hoyong. Urang panggil wae Raffi Ahmad. Urang dikirain Raffi Ahmad sia teh. Aduh datang hileut bulu. Raffi Ahmad sia teh. Ya, tepuk tangan buat Raffi Ahmad. Pasien Palawangan mangga. Mangga. Anu dikirain Raffi Ahmad datang rapih keuneun sia teh. Bebau. Tibalik koplok teh, tibalik. Mangga, Pak RW payun. Assalamualaikum. Mik nu tibalik teh. Cis. Aya teu ayan. Cek. Jeung nyeklan leungin mane mah. Mane mah nyeklan leungeun kumaha mun aing reuneuh sia teh. Moal sia teh da lalaki, menya lalaki melendung mane teh. Aing cadi suntik KB sia. Ari mane ti mana sia teh? Mane ninggalkeun. Ninggalkeun urang mah tempat waktu ka dieu ti jam 7. Geus tadi Bapak RW komat sang Sandi ka dieu jam 7. Heueuh mane ninggalkeun aing di Cimahi ka dieu naik motor sia teh. Terus naik motor ngebut. 10 menit nepi ka dieu aing mah teu nincak rem sia. Di Cimahi ka dieu shot ngebut 10 menit aing mah teu nincak rem ka dieu nepi. Di Cimahi mane ka dieu 10 menit teu nincak rem. Hebat mane euy. Lain hebat aing mah dibonceng ka sia. Goblok. Asup teh nyawa hebat mane. Aisyah mah nya dibonceng kudu nincak rem atuh teh. Make ieu cek urang ge. Otak. Kopea. Era sia teh Bapak Rewe di dieu tuh. PRW sehat. Kumaha daramdam PRW? Lain daramdam koplok daramang sia teh.
Mohon eta. Alhamdulillah orang dia sadayana tinggali. Tadi panitia si Enengna meninggal rilis. Aduh si Eneng. Eneng mah anak muning kehead teh. Oh, jadi alhamdulillah ieu panitia anak muningna garilis. Maneh mah sok kitu sia teh. Di dieu mah pemuda-pemudina kana rompak sadayana tuh model di tengah tah ieu pemuda-pemudi hungkul. Wah. Eta teh organisasina organisasi retak. Mana itu? Eta nu tengah organisasina teh organisasi retak. Naon retak? Remaja tanpa kekasih teu tingali. Lamun paling dia tuh, Pak ibu-ibu anu paling dia tuh. Itu tukang tuh itu. Oh, itu tukang anu tadi MC aya MC nu aya. Naon eta mah organisasina teh organisasi redup. Naon redup? Remaja butuh pendamping hidup, teu tingali. Dan mun maneh beda. Urang. Mun maneh mah organisasina teh organisasi rebus. Halus itu naon rebus? Remaja teu kaurus ya. Blagung. Maneh mari banget bodas ari baheung hideung. Cik atuh niki. Mana belah diaan sia teh? Kumaha kitu? Era sadaya lampu. Kumaha? Eta kana huntus teh bui nyai gitu. Maneh mah bejaan ku urang. Naon? Pak RW ieu kaleresan naik motor pernah pingsan. Ya bener. Naik motor teh bejaan mobil ulah ngebut. Ngebut. Sut. Di jalan pingsan. Di jalan pingsan Pak RW. Si udan gunaon pingsan di teang mobil. Lawas. Asuh teh pingsan teh labuh. Aripek. Eta huntu nutupan irung. Ieu. Maneh tong sok gegeureuhan kana huntu saya teh aing mah peubeurihan imah leutik badag-badag huntu atuh saya teh. Maneh mah kitu hireupna teh siga tanggal cau euy. Naon? Boga jantung tapi teu boga hate saya teh tah. Hop, tong dikeprokan. Naon? Apalah arti sebuah tepuk tangan tanpa adanya saweran, Bu? Aya Pak RW saya namina Pak RW teh. Sugi. Bapak sehat? Alhamdulillah. Hei, naon? Sasalaman we unggul. Ipek? Eueuh duitan nya. Si teh sakarakeun wae. Iya, tolongan orang. Malik kali itu Malik. Sirah mana sih gak bool monyet. Neng, punten Malik kapengger. Balik sedikit anu tengah ieu, anu bolong. Nah, anu itu, teman saya jaluk mana mah. Tah si neng penggerna. Set neng pengger balik. Tuh, dah. Pak RW namanya di dieu mah ningali bidadari tanpa sayap. Dan mana Malik ka tukang. Urang. Tinggal set nemehan abi mah aya monyet buntutan euy. Sia mah sok kitu aing teh. Teteh, aku setelah melihat kamu aku jadi sakit mata. Kenapa? Karena semua aku lihat hitam putih hanya kamu yang berwarna. Tah. Teteh. Damang. Goblok siga urang. Do. Bapak mana tukang mie ayam ya? Kok tahu? Tiga berus kalau mau di ditu. Punten ibu-ibu sadayana anu di payun anu ngangge calik, nu calik sadayana supados ina ditutupan bunya. Nya. Hawatos tengah wengi ditutupan di sadayana. Mohon. Kumargi kamari kejadian Pak RW nuju manggung di Garut. Nya. Merake rok sadayana kan ibu-ibu unggul. Ya kejadiannya bisa manggung nyeri. Kejadiannya Pak RW di Garut. Eta mah laju teh lesehan ibu-ibu hungkul. Teu karasa eta mah gaang lebet Bapak. Laras ieu mah gaang lebet kan eta kan arok. Terus pandai dikodok era loban lalajo. Eta mah dipaehana didempet sia. Dempet kumaha maneh? Set. Terus paeh. Eta gaangna murag. Kumaha? Ih, meni hangse. Tapi laras Pak RW abi kali maraliannya terus di GPS teh kapenak ya alamat di dieu ku kurilingan. Abi ge nyasap. Nyasap di mana? Urang nyasap di ditu tuh di Bojong Soang. Pan teh Cikonengnya Pak ya laras. GPA. GPA urang teh nanyakeun. Naik motor langsut. Kabeneran eueuh jelema euy keur nanyakeun. Maju deui set. Eta mah kabeneran aya ibu-ibu. Balik dagang meureun. Da ieu keur nyuhun nyiru. Ieu keur ngalek boboko. Tuh siga monyet kan nona. Nyiru jeung boboko geus teh. Kieu tah kitu. Urang teh nanyakeun, "Ibu dupi bade ka GPA ka palih mana?" Pan si ibu hese ranggem emang. Hese ranggem. Yo nyiru, yo boboko. Eta mah nunjukkeun aku bujur sia. Bujur kumaha maneh? Ku bujur. Ibu dupi bade ka GPA ka palih mana? Eta mah ku bujur nunjukkeun. Kumaha? Ujang mah di dieu kali ka kiri. Pan hese ieu. Terus ka kanan sakadi.
Kayak beneran. Lurus. Melengkung cetek aya Pak RW di dia. Cek Pak RW kumaha cenah bieu tinggal. Pak RW eta mah lurus. Itu ibu-ibu belah itu hayangan lurus. Ibu lurus. Si ibu meni hok cai. Terus kemana dijawab? Jawab. Kumaha jawabna? Kan nyeklan motor. Hese. Nuhun. Aduh, aing luar biasa tuh. Orang kali unggul dia mah kompak sok kumaha coba tinggal. Hah? Kompak. Punten. Kompak ya. Punten. Tuh, dan kompak loh. Can bu jangan reng apa tuh? Si ibu ceritanya. Dia acan jawab. Baru dakna karompak. Gegeran itu mah. Dia acan. Punten. Aing beda sih teh kudu kasep mah tingali. Maunya kasep sulah koplok sih. Si mah biasa ngomongna. Kumaha gitu? Era ku Pak RW. Ya kumaha? Ngomong kerek sakedeung untung geus kesangan maneh mah. Maunya kumaha kompak kurangnya kompak tingali. Boy jawab ya sayang. Aduh boy. Ayo boy. Jawab. Ayo boy, boga 3 dapur. Punten. Alah si Mang Ucang nih ngajawab gitu. Menisa urang ya. Punten. Cek aing kompak. Punten. Wow. Balinahan ki punten mangga. Aduh, alhamdulillahnya kayak aya Kang Sandi. Aya dangdut. Terus bidadari til terus tuluhun di dieu tadi. Urang rek nyanyi. Bejakeun urang Ruli Republik. Hah? Ruli Republik bejakeun. Yo Ruli, Bu. Sa rek nyanyi. Pak RW biasa abi nyanyi. Hah? Mane ulah nyanyi. Naon? Huntu besi rag-rag. Bae jang nyanyi teh abi. Ulah. Iya mah ngeunaheun demi Allah nyanyina sih. Jangan nyanyilah. Nyanyi naon maneh nyanyi naon? Nyanyi Republik heuh. Kayak nyanyi kabehan. Si koplok sih teh. Bos, lamun ieu teu meunang nyanyi, urang panggil wae. Saha? Si Hidung Santen. Saha teh? Si Diga Sireum. Padahal orang hayang nyanyi euy. Nu aya ting-ting teh. Nu mana? Kesana kemari membawa almarhum nu gitu teh geuning. Alamat koplok sia teh almarhum. Panu nyanyina supir ambulans. Aya oge hiji deui gini lagu teh. Bade di Instagram. Manehna mung. Sok bejakeun. Ki karesan ieu waktu tos nyongkolong kana mastakanya. Tos ngawinginakeun santai wilah. Karesan orang panggil wae urang dieu karesan hoyong dihibur ku Kang Sandi Bentang. Apa Sandi Bentang apa? Si Sandi leutikna di kieu sigana euy. Supados teh nyangkolong teh kana waktu urang panggil nya. Sandi Bentang. Aduh. Acan koplok teh. Ari maneh si teh nyarekan budak teh mah huntu tapi apa polotot. Sok. Kela ayeuna edeuk Sandi Bentang. Lain ngajedog maneh teh buru gawe si teh. Bapak tengana. Ay mana juga beli itu kan sarang aing sih teh. Mana tararega. Tega kumaha sih teh? Tinggalkeun naon da? Urang pan tadi naik langsung. Lain masalah naik. Kumaha gitu? Tadi kalakaran ini uing digebuk ku tukang ojek di dinya. Aisyah digebuk pedah naon? Pedah uing teh naik ojek di teka dieu. Cuma mangka GPA sabaraha 20.000 nepi dinya. Uing mayar 10.000 dah hapu ka kanu kieu. Nya heuh ari sia atuh perjanjian 20.000 mayar 10.000 nya heuh diteungeul maneh. Pan 20.000 perjanjian. Uing pan dengekeun. Uing pan naik ojek teh di ditu. Di Cikoneng. Perjanjiannya pide 20.000. 20.000. Uing mayar 10.000 bener. Ya salah sia atuh. Salah. Benar pan dengekeun. Uing pan perjanjian 20.000. Bong ana si Mang ojek eta buat ngilu naikna dina ojekna 2 jadi 10.000 ewang. Maneh nu belegug sia teh.
kaos saya hayang rana sih mah. Hok, ora. Kan duaan di 10.000 ewa. Heeh, maksudnya 20.000 teh keur soranganeun maneh hungkul. Oh, ngomong ku nama 40.000 gitu. Belat tukang ojekna. Ah, maneh we nu goblok teh. Jadi we. Mana makana maneh mah di sekolah di ulah di STBA. Naon STBA? Siapa sekolah di STBA? Naon STBA teh? Sekolah terus belagug anger sih. Asik. Tapi belagug. Asik, belagug. Geus urang nyanyi. Maneh duaan backsound. Lain dengikeun urang era di telepon eta ku Bapak RW Bapak Sugih. Dek cenah buru geus dek nyawer cenah ka Dede. Pak Sugih teh pada di jalan keneh gitu tah. Pak Sugih abi tos di panggung. Mana Pak Sugih mana teh kata? Pak Sugih ngomong ka urang bieu. Naon? Karesan Pak Sugih teh keur BLT. Naon BLT teh? Bayareun loba teuing. Hei. Ieu cai ajaib sih euy. Nah, kumaha? Tuh aya cupangan sekali. Tingali. Oh, sok tingali. Alah heuh cupang. Cupang tingali. Cupang. Tuh. Jika inge cupang gitu. Eta Beuteng sia teh. beuteng sia mah leungun alus, nya beuteng sing kayawan sia. Dengekeun, cing sumpahna uing kaduhung ka dieu tayamu mungkul. Naon? Jadi di dia di mandian. Sia geus modar jeung di mandian atuh. Lain. Orang hibur. Orang hibur. Kayak aya penyanyi, aya si Neng. Tapi dengekeun. Tapi uing teh ka dieu teh pan kudu sasadu heula. Urang teh kudu datang ka Tepo Tarang, balik kudu ka Tepo Kasbon. Naon atuh? Ieu sia teh hasil. Oh, hasilnya. Sok hareup. Assalamualaikum. Hareup. Atuh labu. Beungeut ka hareup. Oh, beungeut tuh ka hareup. Cakap sakieu. Aing ka hareup Pak, ka hareup ngaran aing ngaran gede Sadi Bentang sia teh. Ari boheung maneh ka mana sia teh jeung eueuhan. Aya anjing. Bentang. Hah? Beungeut ka hareup. Set. Tenggengkeun bujur. Malik ka kanan saeutik. Ka mana? Ka kanan ka ditu. Kanan teh mana? Ka ditu koplok sia teh. Tah, tingali. Apa main di Jakarta mah gotik teh goyang itik. Oh, di sieu. Si ieu ge gotik keneh. Naon? Goreng patu ti leutik. Koplok. Apa wae? Hah? Urang doakeun nya Bapak RW, mudah-mudahan cing sehat Pak RW nya. Amin. Ibu RW na cing mudah-mudahan Bapak RW cing naik pangkat. Amin. Anu tadina RW sabaraha teh? 13 cing naik pangkat jadi ka RW 14. Pinah sia teh eta mah tuh. Pinah. Apaan? RW 13. Naik pangkat jadi RW 14. Pinah koplok. Bae, nu penting mah naik pangkat. Beda, tinggali Pak RW mun dina mata uang ya mata uang. Naon cikan? Mata uang rupiah. Nah, rupiah. Oh. Rupiah artinya? Rupawan dan insya Allah rajin ibadah. Hajir. MC nu tadi MC. MC itu mah mata uang teh mata uang peso. Naon peso? Pemuda yang sopan. Wing hayang. Naon kira-kira na ya nu alus. Maneh mata uangna mata uang pound sterling. Hajir. Mata uang Inggris. Pasti leuwih. Mata uang Inggris ya teh. Mata uang Inggris. Pound sterling maneh. Artinya potongan monster turunan maling. Parah pisan kamu. Orang hiburan. Orang hiburan da. Uing tepan da. Nabuh teh geus ka itu ka dieu. Urang satik ewang penyanyi waktuna. Urang satik ewang waktuna. Geus urang nyanyi maneh backsound duaan. Sok lagu naon? Lagu Sunda. Sundana naon? Kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur 1000. Maneh duaan karep. Kacida. Oh, gitu siap. Cek maneh duaan. Maneh heula pan? Urang heula. Kumaha? Kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur 1000. Maneh eta mah ayo urang. Maneh ngajawab duaan. Kacida. Urang eta mah. Maneh heula. Maneh kumaha amitna? Urang. Hah. Cek aing teh kieu nya. Kacida piraku resiko ukur 1000. Tah eta mah eta urang kumaha? Kacida. Oh, gitu dong. Siapa belaguk teu ngarti-ngarti atuh da hirup teh kumaha? Hah? Kumaha? Saruana sih. Nanyakeun heula sia teh kumaha? Kumaha? Cek aing teh kacida piraku resiko ukur 1000. Mandi jawab keduaan kita cida. Oh, kacida. Cek urang pan. Cek urang. Maneh heula kan? Aing heula nya. Kumaha? Kacida piraku ukur 1000 sia kana bentak. Cida. Ari sia ka bina-bina teh goblok sia. Langsung jawab. Eta hutut tekan olol gitu.
geus tong bari emosi. Lain emosi da maneh teu ngarti-ngarti sih. Maneh dado nyawa sih teh boga penyakit lemah neuneut. Lain lemah neuneut koplok sia teh. Darah tinggi. Darah tinggi. Sama sahwat aing mah. Sok, main di dieu. Siap geus lah ku aing. Siap. Siap gerak. Siap. Pananganna anu kenca kana tungtung acukeun. Tak. Musik. Tonenet ku aing we kabeh. Aduh abi, beuneunan. Kacida. Tonenet Indran sawe ya. Kacida. Acan si teh tuh. Aing heula ka maneh. Tepukan urang gerak sok buru. Kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur 1000. Kacida. Hop. Nah, maneh atuh? Arisya karopo. Naon berarti kalau Kamu teh kebanyakan kacidanya. Apa cek maneh? Apa tadi cek maneh lah. Ukur 1000 urang kacida pan kitu. Maneh naon dieu? Maneh kacida. Maneh pan? Aing ngejawab naon? Kacida. Salahna di mana sih teh? Salahna di mana? Kacida. Loba teuing sakali we. Jadi urang eta Aisnal aing ka mana ya? Eta tadi sugan kumaha make jeung eueusna? Hah? Tadi kumaha? Baik tadi dipake ku aing geset. Maneh salah. Ku aing dicokot. Takolkeun ka maneh. Wah ayeuna senal aing sia euy. Tanya nu bener tadi kumaha sih teh? Heuh mimitina kumaha? Tadi dipake ku aing geset. Terus maneh salah. Ku aing dicokot. Takolkeun ka maneh. Wah senal abi euy ka mana? Terus mimitina kumaha? Tadi teh kieu pan dipake ku aing set. Maneh salah. Ku aing dicokot. Takolkeun ka maneh. Naon? Tepok handap kan uleungeun. Heuh takolkeun. Si kuing ge pas eta mah dendam sorangan. Mending kana ditakul ke sorangan maneh mah. Jadi urang sedih sakumaha? Kacida sakali. Sakali itu Pak RW geus ngarecehkeun maneh mah. Pak RW puter Pak RW. Ieu dah lepat atuh salah ieu sok. Pak RW sok tong direcehkeun we langsung. Pak RW. Sok mending dipanggil aja dina kertas sok kabeh. Mending Pak RW unggul. Menang pari rimon sekoplok. Wing mah mau ka pari rimon. Bab, ya siap. Sakali heuh. Didi babaran dia manggil ah. Hei, sakali heuh. Arti setengah ewang saweran tenang. Yo. Kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur 1000. Kacida. Sekali. Oh my god. Apa aing teh nyanyi deui kieu goblok saya teh? Nyanyi mah nyanyi we. Eta sakali tong dibawakeun. Apaan cek maneh? Tadi cek maneh? Kacida sekali we. Apaan ku aing teh geus diberi tai kamu teh kan. Tahu. Ya, udah diberi tahu. Kacida tong make sakali. Tong make sakali. Sok atuh sok. Mana mah sakali itu. Sok siap. Yuk. Kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur 1000. Kacida. Kalau make sakali. OMG. Tong make sakalinya. Sia nu nyanyi aing mah sia masalah wae. Da maneh masalah wae atuh. Tadi Pak RW yang ngomong ke orang. Ngomong naon? Dan cenah ke balikna rek dibere motor jeung calana. Wah, Pak RW ngomong. Anjir. Rek bere motor jeung calana. Bere motor jeung calana? Mana rek milih mana? Aing milih motor sih teh. Aing milih calana. Bodoh Sia mah. Motor. Ini mending calana. Ini mending motor sih teh. Mending calana. Nah, mending calana. Daek mana naik motor teu make calana. Oh. Ngagabay we meureun koplok. Calana euy.
Tina urangan. Tadi ke Bu RW ngomong cina. Rek mere mobil jeung calana. Tah, sok sia. Rek mere mobil jeung calana. Aing mau katipu ku maneh. Nek butuh cara beri calana, menya ngagebaeun nek motor teh make calana. Meni naon? Mobil jeung calana. Mobil atuh. Belagu mereng keneh meuli calana. Nah. Hah? Manya make mobil teh make calana ari maneh? Kayak bada ditutupan da mobil mah. Sok make pantau. Aing beunang ieu teh. Maneh nyanyi tang, nyanyi tang. Nyanyi. Nyanyi tang. Hayang lagu naon? Mangga. Pak RW. Ke aya penyanyi. Aya lagu naon Pak RW? Abi sakala bisa sok lagu naon? Hah? Engke lah endog kasur bisa jempet teh ieu. Laguna naon? Hiji tanu teu bisa teh hareudang da tiris. Nu lain abi bisa sumpah, nu lain atuh, nu hese. Hah? Hah? Oh, manya aya lagu Nong Puyuh. Itu lagu request ti pemuda cenah. Naon? Hayang ieu lagu Joshua jeung Zaskia Gotik. Mana? Dikolaborasikeun. Kumaha gitu? 1 jam diobok-obok. 1 jam diobok-obok. Nyanyi we wing panganten anyar we nya. Oh, da margi. Tos yang kolong kana waos. Waktos. So jadi kana huntu ya pan penyanyi sok sanajan ieu sapotong tapi da was. Hoi, tingali si jeung si Udan benerna saeutik. Naon? Bu, tingali saeutik. Set ka payun geura. Bulu panona meni centik. Anjir si Udan. Eta huntu meni centik. Ai jeung ieu jeung bungu karahan atuh. Hah? Cek aing ari hujanan cenah heuk cadus. Halo, Tanya urang. Naon? Rek mana Dan? Rek KUA. Oh. Laguna ieu Tang, tanya urang tang. Rek mana? Rek mijan runtah. Laguna panganten anyar. Oke. Ieu teh aya saha wae ditu nya? Bu RW, Bapak Sugi, Bapak Ajat, Mas Edi, Pak Yayat, Pak Asep, Pak Ikat, Pak Ali, Pak Wandi. Nu disebut tuh eta pokona mah dihaturanan linggih ku abi mohon. Iya. Asik. Panganten anyar tiup ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng da geus biasa Bapak RW anu bager jeung ilaharna pada ngagojak ku salarea dina poe harita Bapak RW keur bahagia. Hayang turun Bapak jeung Bu RW. Hayang turun. Asa nuduaan dina poe harita. Bapak RW keur mana Bapak RW mana? Coba mana? Iya Pak RW iya. Iya sudah. Mana Pak RW? Iya Pak RW. Panganten anu mungkaran direcek-recek ku cukup. Panganten anu mungkaran di kampung ke di kota panganten kerja di raja. Ulah Pak RW peuting nu kahiji Pak RW na Suraseri tua toel kana pipi Terus siga nu hayang Surabi si ibu peuting ieu heula peuting nu kadua geus mondok sisila sara kurapa Pak RW muka calana Hari kitu rek digentos ku piyama peuting nu katilu papanggi jeung nu munuu aya abi acan dirampa-rampa bot tipu abi acan sing goreng teh kue bolu si ibu peuting nu kaopat si ibna ngajarepan sabab geus beres aja hari kitu derek mulungan berkat peuting nu kalima Bapak Ajat sarugema aya badan sabab kabeh geus laksana tinggal barokah budak anu aya we peuting nu kagenap Bu Haji mimiti ambek
kumaha terus socana si ganu tunu sawawanginya owalu petinu kadalapan buah haji nuju sarapan calik nadina nalipan terus capek wangi tos babalapan hari petinu kasalapan hari tate kerariran bu RW gagarayapan hari kedewek teh kena ketat laparun terus ayo deui petinu kasapuluh terus bu RW mimiting ngeluh aduh bagaimana nyebut aduh ya kumaha gitu si goreng teh ketawa jual asik hari petinu ka-11 bu RW si ganu pias aduh kumaha desan kuring geda meniruas ku Pak RW naker dicas kesobet hari petinu ka-21 bu RW naboki sumur terus Pak RW naker dicukur aing mah sawa bogi ngadu bujur hari petinu ka-salawe bu RW nuju sarare disimutan aku sepre sing horeng keur barang kawe oh ini aya deh petinu ka-100 nanang sabulan Agustus bu haji nakukul betus hayang jak limos hari petinu ka-1000 Pak RW buru kusunu cuma kantong dia tuh duit nada waduh aisyah adenya oi Karang taruna hai petinu ka sejuta si eteh naloba harta jalan sasalaman we hukum aing mau Coba itu tuh memudah hukum hari petinu ka-100 namang sabulan Agustus si anak kukolotos hari pen hayang nuang rujak limus hop nah teka ketuk hatena ada kiki awat sekurang mah heuk patungan gerasok eta apaan acan Sandi kaelehkeun ku ibu geulis naon gelis apa geulis naon genut lintuh semeg waduh Pak RW eta mah komo tuluikeun peting tulikeun nu ka familiar peting nu ka-1000 1000 bu RW muru kusunu hari pen dilana geus 3 minggu ku Pak RW nanti dibere kitu peting nu ka-9 bu haji naboki beungan oh alhamdulillah duit nada 7 miliar amin ka abi acan mayar peting nu ka-9 tong dimusikan tekadangu oh nya tekadangan udah dimusikan peting nu ka-9 mamana beuki beungan asik duit nada 7 miliar terus iraha atuh rek maya wajih wae eta Peting nu ka sabratan hah peting nu ka sabaraha peting nu ka-saringgi abi nanggeus leungit terus sabab teu dibere duit hari itu rek sare dicocoreungi astagfirullah loba bayareun sia teh nyanyi teh nu bener eta setor mending leuwih-leuwih di nager mau ih naon mana sih teh setor siapa cek aing badak ting awah aing mana masih moheung jeung bujur atuh badak ting bujur astagfirullahaladzim dan naon kebejaan aing cat nyalangnya kabeh kejadian naon aya pelawak nyokotan duit balik sia maot tuh asina sia dan terus aya pelawak duit dialungkeun dicokotan di isukna maot da kan bae masalah maot mah urusan Allah sih nya sia teh mah licik sia mah licik sorangan goblok eta aing maot masalah maot urusan Allah mesti urang tukeun sia eta maotna kagila setum sia masalah maot mah beda-beda nu kagila setum anu ditajong anu naon geus takdir ti Maha Makawasa sih teh maotna ngeletak setrum hah ngeletak setrum masalah maot angin Allah nu kawasa rek nu ngaletak setrum teh gebrus ditabrak kumah katangtuan urang sih teh pernah teh ngalaman digulung ku panayagan can dak gulung
Kadieu duit, ame adil urang tiluan dikeun duit. Sakarola pan marane? Apal abjad ban? Apa? A, B, C nepi kajet gitu. Apa? Sing saha-saha anu nyebut M, menang duit ieu heuh. Sok. M. Teh heula koplok teh heula. Ngajajan. Sok. Bisa. Ti urang heula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. dan sama enak ge eueun dan. Aing, siap mana dia? Aing di dia mana dia? Enggos beunang M. Sia teh. Kadekeun. M aing mana? Teu heula sia teh. Cicing uing, awas kitu. Ya duit simpen di dieu. Anu bisa nyokot duit ieu. Eta berarti pemenang nasok. Tukang mundur. Maju 2 langkah. Mundur salangkah. Cokot. Hese goblok teh. Maneheun geus kagak. Bodoh sia mah. Huntu we dipanjangkeun nyokot duit sakitu teu bisa. Sok maneheun. Maju 2 langkah. Mundur salangkah. Cokot duit. Hese cik aing. Wingeun. Sia mah sirah we botak aya otak eueuhan sia mah. Sok. Maju 2 langkah. 1, 2. Mundur 1 langkah. Milik orang berarti. Mang. Pergi parantos nyangkolong kana waktos mangnya. Gitu. Pergi. Sono mah sono heuh. Sono tapi da kumadi bae atuh mudah-mudahan di dieu aya nu rek hajat ngonang pelawak bisa gitunya da abi mah narima dina acara hajatan kitanan ngurepkeun. Ngurepkeun mah teu nya, Nu mau teh sebenarnya DP. Benta soalnya penyanyi karunya tadi dipakai mata kurang pakai babarangan yuk. Lagu masih kita nyanyi maksudnya sih teh. Tah teu panginten Mang. Nya. Di dieu aya. Mangga, ieu penyanyi urang pakai babarangan ku urang. Lamun sakitu we hapunten bila tutur basa nu geurang pernah kana mana. Aya heureun anu sapagodos, oga ulah hilap di subscribe channel YouTube-na Sandi Bentang channel mohonnya. Sareng nu abi oge aya. Naon? Udan Gempa channel. Oh, Udan Gempa channel. Naik deui kabeh. Oh, iya mah ada yang selalu tersakiti. Tuh. Itu. Mang mau sakit we nya. Marga aya pun lacep palih dia mangga. Mangga, kita yuk. Hatur nuhun pangitan nyohon tepuk tangan sadayana ya. Mohon kanggo NSK ya.